lanjutkeun deui perjalanan barek ninggal taman wisata Tanjung Duriat. Ingat kabari-bari ka di lembur baraya di kota. Ayeuna mah di dieu teh jujugan bararea tisuklakna tisuklukna wisata ka Tanjung Duriat. Ieu pisan Abah wisata ka Tanjung Duriat. Sok kawargi-wargi ka dulur-dulur pami hayang apa wisata Tanjung Duriat. Ieu wisata Tanjung Duriat teh katinggal ku wargi-wargi ku dulur-dulur. Moal kabohong Abah di video yeuh. Tingali videona mengeses jentre katinggal pisan bendungan Jati Gede teh untuk ngabobodo Abah mah tinggalan meni katinggalin ge etes jentre meni masa kuaas nu ningali mata kuaas anu ninggal tah Abah batu kana mah geus kolot atok-atokan we Abah teh terus di bendungan Jati Gede. Abah teh di video atok-atokan. Ayeuna aya di taman wisata Tanjung Duriat. Kawargi-wargi pami hayang terang pemandangan Tanjung Duriat teh ieu ditemongkeun ku Abah ulah poho tonton. Upami hayang langsung wisata Tanjung Duriat teh dongkap ka dieu. Cara Abah geus kolot oge disupure dinikmati bari kadua artos sakedik bari nyanak motor ge butut ampir-ampiran mogok keun bae. Nu penting Abah mah nu hadadak haduga mah ya ditebah Abah mah moal hese. Alhamdulillah kawargi-wargi kadulur Abah hayang ningali pemandangan di luhur. Yo tingali aya wisata ka Tanjung Duriat. Yo Abah teh tinggalan di dieu pisan Abah ningali pemandangan di Waduk Jati Gede. Ieu teh anu ngahampar anu bogana ge nagara. Mudah-mudahan kawargi-wargi kadulur mudah-mudahan sing disarehatkeun ngarah tiasa wisata ka Tanjung Duriat. Katingali wargi-wargi kudulur lain bohong Abah mah di video da kanyataan. Abah mah panjang nu dibahas mengucapkan terima kasih kadulur atas nonton video Abah. Alhamdulillahirobbilalamin mengucapkan jazakallahu khairan kasiro kasayan Bapak kasayan Ibu kasayan Neng murangkali pemuda. Alhamdulillah diterima ku Abah ti luhur dina mun-munan dina dihandap dina dampak suku dicatet dina ati sanubari Abah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ulah kapanjangan ding carita wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.